Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan salam baktos sadayana wilujeng kepanggih sareng pun RT Uya ieu sejak mangdongengkeun deui anu insyaallah dongeng judul dongeng anu ayeuna nyaeta ngalamun. Pamugi singajantenkeun panglipur kalbu panggoberah kana mana khususna kanggo urang Sunda anu aya di Jawa Barat umumna ka sadayana. Kituna atur nuhun kan parantos subscribe, like, share, dan komentar kantos anu teu adan oge. Mung sakitu dijeng kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ngadang ke Yuah Manco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan sampurasun salam baktos dulur pemirtub kaum dangu sadayana. Wilujeng patepang deui sareng pun RT Uya dina acara mangdongengkeun anu insyaallah dina danget ayeuna nyaeta nyanak judul Lamunan. Sekali deui ngaturkeun ka para wargi sadayana anu parantos toe subscribe, like, share, sareng komena anu dina konten kahiji hatur nuhun saageng-ageungna. Oge ngaturkeun nuhun pisan ka kru TV Project nyaeta Cep Agung, Cep Akma sareng Ahendra anu tos sasarengan sareng singguring ngadukung kana konten dongeng Sunda ieu. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga ieu acara urang kawitan. Yuah Manco. Langit angkeb cedeum taya bengras deui nu geus teu marengan caangna sarengenge nu tuluy maju ka tebeh kulon sasatoan oge nu biasa marengan endahna sora alam pilemburan kiwari geus nyumputkeun dirina masing-masing ka tempat anu biasa saperti halna dina hiji pilemburan nu katelah eta lembur Bojong Nyempod. Di eta lembur kasohor loba kaum lalakina nu teu boga gawe alias nganggur. Jeung eta pisan nu jadi bahan piomongeun jalma rea kulobana kaum lalaki nu teu boga pagawean loba pisan jalma owah ku kalakuana sewang-sewangan. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya dina hiji poe kacaritakeun opat lalaki nu keur uplek ngobrol di tepas anu biasa ngarariung. Di antara opat lalaki eta nu hiji ngaranna Oni, manehna asli urang Sunda pituin urang Sunda. Mung datangna ti Jawa Barat bagian kulon nyaeta Banten. Kurang leuwih 5 bulan lilana nganggur alatan di PHK di pagaweana lantaran pandemi cenah. Kitu ceuk caritana. Nu kadua nyaeta Ujo manehna kadatangan ti Jawa Tengah. Gawena dagang di pasar geus 2 bulan teu dagang kulantaran pasarna kahuruan. Manehna can mimiti dagang deui da can boga keur modalna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Nu katilu ngaranna Ato. Manehna sarua urang Sunda, gawena jadi tukang parkir di hiji rumah sakit pamarentah. Manehna eureun sorangan kulantaran sieun ku panyakit nu ayeuna keur mahabu nyaeta corona teh. Hari anu panungtung anu kaopat nyaeta ngaranna Ucok. Manehna datang ti negeri seberang nyaeta Sumatera, bisa disebutkeun urang Medan. Ngan manehna hungkul beda pisan jeung batur, manehna magawena ngan saukur jadi supir angkot 05. Kulantaran pandemi kieu muatana kurang, manehna dieureunkeun ku nu boga angkot. Wah eta pisan opat jalma eta manehna ngalalanggur sapopoe ngan saukur uplek ngobrol di hiji tepas. Dulur pemirtub kaum sadayana. Hehehe badaya ngarariung yeuh wa. Ceuk Ato bari leumpang ngagandeang nyampeurkeun ka eta tempat. Aduh ceuk sararea nembalan saur manuk.
Aduh, cok aduh deok dedenya kemana eula to? Biasana ge pengeulana datang ka dieu teh ceuk Ujo bari ngageserkeun diukna ngadeukeutan jalma anu karek datang. Aya we euy urang Batara ka mana di dieu we ditepas. Ceuk Oni harita bari manehna kokodok kana saku rek neangan udud. Aduh, ilaing seri nih. Ceuk Ujo harita bari melongkeun ka Oni. Aneh we ku si Ato mebatur geus daratang barena karek datang aduh. Dah, macam ababu lah kau tok datang paneri ke bae. Mawa kopi jeng udu teh. Ucok nu ti tadina cicing milu nimrung. Bari panona nempok ka warung BEH. Nurek ditutupkeun sabab waktu geus maju ka peuting. Wa boro-boro boga kopi jeung udud wa. Boga duit mare boga leungit. Matak ayeuna telat datang ge neangan heula duit. Ceuk Ato bari ngagagaro teu ateu. Dah, macam ababu lah kau. Geus tong lobang ngobrol. Tuh tempo BEH rek nutup warungna. Milik kopi jeung udud gitu. Marane boga duit teh. Ceuk Ucok bari ngodok saku jaketna bari ngaluarkeun duit 20.000. Geus kitu mah kabeh ngareret ka Ucok bari gigideug. Tanda maranehna teu barogaeun duit. Dah uing boga sok pelikeun ku maneh. Buru bisi ka buru tutup warungna. Geus kitu mah Ato rek init meuli udud jeung cikopi. Tekung silila Ato jeung Oni geus datang deui bari marawa kopi jeung udud. Satuluyna mah opat jalma eta ngawangkong ngaler ngidul ngadu bako. Musik. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Dina kaayaan keur ngawangkong kitu. Ujug-ujug dina sirah Ato aya lamunan anu can karandapan ku diri manehna. Geus kitu pok Ato nyarita ka babaturana anu tiluan. Euy wa, heup. Jempe cik dewek nanya ka kabehan wa. Uing boga lamunan ye, sugan we jadi kenyataan wa. Aduh tok cilaing irup repu lepang lamun. Kumaha mun kelok sia ceuk Ujo bari ngaregot cikopina tuluy nyedot ududna bangun anu nikmat. Tok. Jeung ngalamun mah bening balap lumpat yuk. Nu eleh ngakot ceuk Oni bari ngoleset diukna ngadeuketan ka Ato. Baca apa pula si laing boga lamunan naon tok. Ucok mairan omongan bangun anu panasaran. Aduh tok cik dewek ayang nyao. Cik cilaing ayang ngalamun naon. Kelawa wa aduh wa. Asa tegeuna hawa peuting ayeuna teh meuni tiris kieu nya euy. Aduh. Ceuk sararea bari saur manuk. Adek hujan merin sok mane boga lamunan naon tok buru dewek penasaran ye. Ceuk Ucok bari beungeut ngadepong di hareupeun Ato. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Geus kitu mah Ato ngamimitian ngaguar lamunana ka hareupeun babaturana anu tiluan. Ari nu jadi babaturana anu tiluan kabeh ngadarepong ngabandungan obrolan Ato. Geus kitu pok Ato ngamimitian nyarita. Cik euy wa dengekeun ku kabehannya. Uing rek nanya ka saurang-saurang wa, tapi jawab anu jujur. Ceuk Ato bangun anu tenang nyaritana. Geus kitu pok deui Ato nuluykeun caritana. Wah. Marane kabeh pasti nyerah lampu Aladin. Nyaho
Aduh nyao to. Beh, jauh gula ceuk kabeh saur manuk. Tah wa mun nyaraho. Dewek boga lampu Aladin maneh sok dek menta naon tah ka lampu Aladin. Sok jawab ceuk Ato bari panona nempok ka Ucok. Bah, ari silaing do. Yugan deh. Ngalamun eta sugan Aladin. Mun ka dewek dek mere moal gitu ceuk Ucok bari sarua ngahaminan kana ucapan Ato. Nya mere atua euy. Pan uing nu bogana ge ceuk Ato bari panon muralang ka Ucok. Dah macam ababula lah. Mun mere ka dewek-dewek mah yang subuh dah jeung daging geunah meureun. Ceuk Ucok bari ngabalieur. Ari maneh wa? Yang naon? Ceuk Ato bari melong ka Oni nu keur ngenyot udud. Dewek mah hayang subuh udud to. Oni nemalan bari nyukeun hasil prokona kaluhur. Heueuh sok maneh. Da maneh mah beuki udud wa. Siga durukan wae sungut teh. Kudu terus ngebul. Ari maneh Jo. Hayang naon ti tadi jempe siga nu eueuh kahayang we. Ceuk Ato bari nepak tak-tak Ujo. Ujo ngarenyag pok ngajawab. Aduh uing mato. Moal lepak ka ayang. Uing mah ayang jebeh ku awewe anu gelis bahenol bodina tah kieu tah to tah kita. Ceuk Ujo bari leungeunna pepeta. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Wah alus berarti kabeh ge boga kahayangnya. Ari maneh anu ngadongeng nah RT hayang naon? Kuring mah hayang eta we konten loba nu subscribe. Jeung nu nge-like gitu, nu komen gekeun bae gitu. Pokona TV project we gitu tah. Bener euy RT gede kahayang. Amoing. Ari silaing to hayang naon? Oni malik nanya ka Ato. Tok. Ari batur diteranya, aja laing teka denge boga kahayang, ceuk kabeh saur manuk. Wa. Ari maneh bararodo wa, pan uing nu bogana ge geus kaasan kabeh. Ato ngajawab bari seuri. Aduh nya euy. Aduh. Ceuk Ujo bari gogodeg. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Kitu kaayaan eta opat jalma nu kabeh keur ngumbar lamunan. Dina kaayaan kitu teu disangka ku kabehan aya angin nu rada ngagelebu. Panyangkana mah eta angin pertanda hujan teu jadi cenah ceuk pamadegan nu opatan. Beuki lila angin beuki gede kabehan nu narangkeup harigu katirisan bari awakna pating purungkut. Jalma nu opatan kabeh eueuh nu ngaromong siga gaang katincak. Keur kitu. Seor sora angin beuki tarik. Keur kitu kuprak aya nu ragrag kana kenteng. Tuluy na ngakurolong murag di hareupeun eta opat jalma. Gebeg opatana kabeh ngarenyag. Sabab ningali nu ragrag di hareupeun aya barang rupana mah siga teko tapi penek rada buntet. Nya meureun eta nu ngaranan teko Aladin teh. Kabeh kasima sajongjonan mah kabeh eueuh nu ngaromong. Lila kalilaan. Salah saurang nya eta Ato ngawanikeun maneh rek nyokot eta barang. Rek naon maneh to? Ceuk Oni siga nu nyarek. Wa, ieu mah milik ti Kodim wa euy. Ieu euy nu ngaran teko Aladin teh meureun nya. Hahaha maraneh bakal laksana cita-cita euy. Halik uing rang cokot. Ceuk Ato bari tuluy ngojengkang rek nyokot eta barang. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Teu lila Ato geus mawa eta teko nu aya di hareupeun sarerea. Hari nu tiluan mah kabeh bengong bakat ku sieun jeung heran ningali polah Ato siga nu kitu teh.
atau terus nyiuman eta teko bari pok nyarita ditarikeun malahan ku anu tiluan kadenge eces jentre. Kieu ngomongna teh. Hai teko mun maneh rek bener teko ajaib cik menta tuh babaturan uing tiluan baroga kahayang cik sok teko gerak bijil ceuk ato bari tuluy nyiuman teko. Sabot keur kaayaan kitu kabeh beuki bengong jeung awakna ngadegdeg sabab ningali aya haseup bodas nu kaluar tina teko. Beuki lila eta haseup beuki gede tekung si lila eta haseup ngacangelek jadi wujud jalma nu gede. Jalma anu gede awakna genut beteungna bureuteu bucitreuk sirahna botak siga nu ngadongengna. Pokona pikasieun we dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Anu jadi matak aneh eta wujud teh kaato bet sujud sembah bari pok nyarita. Manihong anak merak kukuncungan nyengakeun semua pangabaktos Pak Bos. Bade aya pikir saeun naon salira ngangkir kapir bados mangga gerawak cakeun. Bisi kaburu hujan abi katirisan, mun abi katirisan bisi bronitis Pak Bos. Ceuk jin bari sembah depong ka ato. Ari ato mah teh siga anu sieunneun malahan mah siga anu geus wawuh we. Geus kitu mah ato terus ngajawab sakumaha hayang babaturana anu tiluan teh. Manihong anak merak kukuncungan mangapa bos? Mangapa bos? Gera nyarios gera wakca tong asa-asa. Ceuk jin deui harita jiga anu teu sabar. Geus kitu ato pok ngajawab. Hehehehe. Wajin tong dililakeun pisan gera ieu rerencangan abi seueur anu aya nu pikahoyong cita-citana wajin. Gebeg anu tiluan kabeh ngagarebeg bangun anu teu percaya kana titinggalianna. Geus kitu mah jin nyampeurkeun ka anu tiluan. Bari pok harita nyarita. Hong manihong anak kucing di talian. Tong sieun sia. Pun aya kahayang tuturkeun ka lua. Salah. Kaula. Maksud teh jeung teu kudu ngomong da kaula ge nyarahok kahayang marane. Geus kitu mah anu tiluan nuturkeun ka eta jin. Kabeh jarempe siga anu katenung. Nu tiluan dibawa ka jero guha nu aya panto besi nu gede pisan. Satuluyna panto ditutupkeun ku jin bari dikunci pageuh pisan. Geus kitu mah jin terus nyampeurkeun ka ato bari pok nyarita. Manihong anak sia ketabrak becak Pak Bos. Eta jalma nu tiluan teh rek dikencarkeun deui iraha Pak Bos. Alah Pak. Gue maneh mah balik wajin. Antep heula we balad uing masana sareubeun ku kahayangna masing-masing. Geus 3 poe maneh ka dieu deui nya jin. Mangga dawuh timalan Pak Bos. Kalua balik salah. Kaula balik heula nya Pak Bos teu kieu tiris. Jig wajin geura balik. Geus kitu mah jin balik deui ka wujudna jadi haseup. Tuluyna asup deui kana teko ajaibna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Gancangna carita 3 poe babaturan ato di jero guhana. Ayeuna waktuna dikaluarkeun sanggeus jin digoroan deui. Jin jeung ato ngacanteng di lawang guha nungguan babaturan anu kaluar. Dina kaayaan kitu katingali di lawang guha aya nu ngoronang nuju ka hareupeun ato taya lian ti ujo. Ato pok nanya. Jo, laksana kahayang maneh wa? Ceuk ato bari seuri mesem. Geus kitu ujo bari melong ka ato, pok ngajawab. Aduh, mantap.
mantap tok. Lewet laksana dewek tapi kak teu bisa lempang kieu. Tuur leles pisan aduh eta ambewe nepi ka loba. Cepeuh urang mah cepeuh nepi ka ngorondang kieu teu bisa lempang tok. Ceuk Ujo bari menerkeun sleting calanana. Sanggeus Ujo kaluar bari ngorondang, tekung silila ditukangeun Ujo. Aya nu kaluar tayalian ti Ucok. Tapi atau ningali Ucok kerung halisna sabab ningali Ucok nyepeng dadana. Geus kitu Pok atau nanya ka Ucok. Cok. Kunaon wa ari si laing keluar ti guha teh siga nu ripu wa. Pan ilaing teh hayang seubeuh dahar nu ngeunah wa. Ceuk Ato bari keukeuh ngarasa heran ningali Ucok. Teu lila Ucok ngajawab bari beheung cecakleukan siga nu hayang dibere nginum. Macam apa pula to? Aing cilaka to, mana jilak akeun ka aing sia. Buru aing bentang nginum. Buru to, ceuk Ucok bari panonna molotot ka Ato. Hahaha, kunaon wa ari maneh? Ato nyusul tepus nanya ka Ucok. Bener to, sijin mere dahar ngeunah segala aya aing sebeh. Hanya ka teu dibere jeung cai nginumna to, aing tilu poe teu nginum dahar hayo we seubeuh to. Jadi aing kabuhulan eueuh cai, buru aing mendang nginum. Da ilaing masalah wa, atuh menta dahar hungku teh jeung nginumna. Ato bangun nu nikmat. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, bener pisan harita. Ucok manehna seubeuh daharna, tapi sakumaha dahar ngeunah, sakumaha dahar seubeuh tapi teu nginum mah pasti kabuhulan cecekleukan. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, di jero guha karisa urang deui nyaeta Oni. Kan Oni mah rada lila kaluarna, disangkana mah hayoh tuluy udud ku Ato teh. Malahan Ato kesal ngadagoan, tapi balasku sabar Oni kaluar oge di jero guha. Geus aneh deui wae Ato ningali Oni kaluar teh sabab bari ambek-ambekan sagala ditajong tuluyna nyarekan ka Ato. Ato, ka dieu sia jebuk, ka dewek ngabobodo, ceuk Oni bari molotot. Hehe, kunaon ari maneh ni? Geus udud teh? Geus udud? Nah, eta udud bet dibawa kaluar dina karung make jeung dipanggul. Ceuk Ato bari nempo Oni manggul karung nu dieusi rokok. Maneh mah teu balik to. Dewek kasiksa euy. Tilu poe di jero guha tiris teu bisa udud. Ceuk Oni bari beungeut beureum ngemu kaamek ka Ato. Geus kitu Ato nanya deui. Har, ari maneh naha wa? Naha bet teu bisa udud pan eta udud loba. Kurang kumaha sijin bager ka maneh? Maneh mah jebug. Koplok sijin mah euy to. Ceuk Oni bari amek. Koplok kumaha ari maneh wa? Aing mah koplok sijin mah mere udud teh jeung korekna. Jadi aing teu bisa nyeungeut udud tilu poe. Eleuh waktosna see palawargi dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Mung sakitu dongeng anu judulna Lamunan. Sakitu nu kapihatur bobot sapanon carang sapakan simkuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.